dunya teker persaingan naon persaingan ngarebut sumber daya alam ku cara kumaha runtagen sumber daya manusia. Nah ai sumber daya manusia Indonesia dua konten naon nu bangsa Indonesia bisa diruksak dua hiji konten pornografi dua konten kekerasan. Jadi orang Indonesia teh resepna naon gambar porno sana jangan ngomong na si ganu anger resep kuping ping mah resep bener tuh jujur we budak orang ninggali gambar porno scroll algoritma na keluar kabeh gambar porno unggal poe lalajo gambar porno leungit cicing anteng-anteng nu kadua kekerasan naon ngagebugan maehan unggal poe scroll kekerasan dugi kaya kajantenan di Purwakarta budak SMP unggal peuting main Mobile Legend kalau balikna jam 4 sabab aya fasilitas wifi gratis di areal Taman Sri Baduga baheula zaman kuring sok diputer di papai unggal peuting di patroli akhirna eta budak karanjingan di imana nginjem motor ka akina ku akina dicarek ulah ujang geura cicing sare eta akina nu ngurus di oorok dipaehan ku budakna tinu naon karacun nurut kasaha kanu HP kunaon nurut kanu HP pan indung bapana HP. Jadi itu negara maju Kang Dedi lain negara terbelakang. Di negara maju kumaha di negara maju teu meunang budak usia di bawah umur make HP. Di negara maju kumaha teu meunang usia di bawah umur make motor. Di negara maju kumaha budak usia di bawah umur teu meunang meuli rokok. Di negara maju kumaha teu meunang meuli minuman. Di negara maju kumaha teu meunang budak kaluar ti imah lamun teu didampingi ku orang tuana. Di negara maju magrib budak geus ngampih kabeh eta negara maju. Perlindungan anakna kuat. Perlindungan anakna lain kulantaran budakna dicabok kabeh jelema ribut sa Indonesia dilindungi budakna tinu konten porno tinu konten kekerasan tinu motor tinu berbagai perilaku buruk nu ngaruksak pikiranana negara hadir aturanna tegas eta negara maju. Indonesia budak make motor meuli udud minuman balik peuting pamarentahna cicing eueuh tindakan tapi lamun aya kekerasan ka budak ribut sa alam dunya kabeh ngilu komentar ya lamun hayang mere perlindungan ka anak Indonesia lain uku urusan ayeuna dibawa ka balak militer geura lindungi anak urang tinu korban motor tinu korban Mobile Legend tinu korban HP tinu korban minuman keras ciu eksimer geura benerkeun eta ku sarerea sia teh. Iya ancaman Indonesia masa depan. Hari Kang Dedi karek ayeuna ningali tayangan aing geus tiba heula nguruskeun eta tong boro jadi gubernur keur jadi anggota DPRG aing mah purah ngabubarkeun nu ieu kabeh keur nganggur ge dibubarkeun penambangan penjualan eksimer minuman keras ciu ku aing dilawan kabeh baheula ayeuna komo ayeuna jadi gubernur rek kumaha. Lamun kuring hayang populer-populeran geus ku aing anggarkeun bansos sing loba bere duit sing loba tapi kuring ngalobaan bansos mere duit sing loba ka masyarakatna teu ngarobah cara berpikirna teu ngarobah cara bertindakna aing geus ngamiskinkeun rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Rakyat Jawa Barat moal makmur ku dibere bantuan analisis kuring jelema nu terus-terusan dibere bantuan lain maju kalah kamingkin ambruk kalah kamingkin ambruk di lemur ge ayeuna mah geus tong ngaramet naon engke meunang 10 kilo kalah kardul narima bansos ngarariung duit bansos pakai mayar Bang Emok. Nah emang aing teu nyaho gitu. Jadi pemerintah naon mun hayang ngarombak rakyat ieu kieu we sakolana jamin tong mayar tong aya pungutan budak sina sarakola nu bener.
Dua, lamun gering ubaran. Anu tilu nu katilu lobakeun pagawean. Rakyat mah bisa nengan bea sorangan, bisa usaha sorangan, kecuali jelema jompo. Tapi jelema jompo ge loba nu embung jadi disebut jompo. Digarawe kene, ngarambet kene, pan urang mah tukang aing mah.